Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dina kasempatan ayeuna orang lajengkeun deui dina perkawis zakat. Zakat dina al-mawasi wal asmani nu ayeuna dina wal asmani nyaeta dina hahargaan zahabi wal fidati nyaeta emas jeung perak. Nisabna emas eta 20 miskol. Samiskol sami sareng sadinar. Sadinar eta 4 gram 200 mili. Jadi 4 gram 200 mili dikali 20 miskol. 4 dikali 2 sama dengan 8. 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi jumlahna 84 gram. Di mana boga emas 84 gram? Kari-kari emas eta sanes anu sok dijieun perhiasan, hartina tara dianggo, emas teh sok disimpen. Jumlahna geus aya 84 gram, maka boga kewajiban ngaluarkeun zakat dina sataun sakali. Sabaraha zakatna? Zakatna 2% setengah dina per puluh. Ayeuna gaduh emas 84 gram. Anggap dina sagram teh 1 juta. Berarti lamun diartoskeun eta emas sami sareng 84 jutaan. Sedangkan zakatna 2% setengah, lamun 1 juta teh 25.000. Ayeuna urang kalikeun 25.000 dikali 10 hungkul geus 250. 250 berarti dikali 8 sama dengan 2 juta. Tuluy anu 4 gramna 25.000 dikali 4 sama dengan 200.000. Jadi kewajiban ngajakatan eta emas teh sama dengan 2.200.000 2.100.000, mohon maaf. Dina anu 4 gramna dikali 20.000 sama dengan 100.000. 25 kali 4 sama dengan 100.000. Jadi kewajiban zakat teh 2.100.000. Lamun diemaskeun nyaeta sekitaran 2 gram 100 mili. Lamun emas mah bingung ngabagikeunana, makana diartoskeun jumlahna 2.100.000. Tuluy kumaha lamun dina perak? Nisabna perak eta 200 dirham. Sadirham sami sareng 2 gram 820 mili. Urang kalikeun ayeuna anu 280 mili teh dikali 200 miskol. Ayeuna urang kalikeun 2 dikali 2 sama dengan 400 berarti 8 dikali 2 sama dengan 13. Berarti anu 400 ditambah 160 560. Tuluy anu 2 na dikali 2 sama dengan 4, berarti jumlahna 564 gram. Ayeuna lamun 1 gram dina perak 100.000, berarti 100.000 dikali 564 gram 50 juta 50 genep juta 400.000. Sedangkan kewajiban ngajakatan eta sami 2% setengah.
lamun sagram 100.000 berarti 50 genep juta 400.000. Sajuta sami sareng 25.000. Berarti 25.000 dikali 10 hungkul geus 250. 250 dikali 5 sama dengan 1.250.000 ditambah anu genep juta, sajutana teh 25.000 berarti sekitaran 150.000. Berarti 1.250.000 ditambah 100.000 sama dengan 1.400.000. Tuluy anu 400 nama teu tiasa ta buntut nama dikaluarkeun zakatna sabayab henteu mencapai kana 1 juta. Jadi zakatna dina perak bila mana boga eta perak teh 564 gram. Berarti zakateunana sama dengan 1.400.000, berarti 14 grameun perak. Tah eta kewajiban zakat dina perak. Jadi lamun emas mah geus nisabna teh jeung haul bila mana geus boga 84 gram, kewajibanna ngaluarkeun zakat teh 2.100.000. Lamun dina perak mah nisabna lamun geus boga 564 gram, wajib ngaluarkeun zakatna 1.400.000-eun atanapi 14 grameun lamun teh mah 100.000 sagramna. Tuluy kumaha lamun dina harta pependeman anu kapanggih seperti harta karun. Harta karun zaman baheula, harta karun lain Islam anu manggih urang dina bahkan dina galian ke dina naon harta karun. Umpama teh mah aya 100 kilo emas batangan, tah wajib dikaluarkeun zakatna teu kudu ngadaguan haul, harita keneh manggihna sabaraha jumlahna 1/5 tina eta papanggihan teh mah. Lamun 100 kilo emas batangan teh mah maka kudu dikaluarkeun zakatna harita keneh sekitaran 20% eta emas. Lamun 100 kilo mah 20 kiloan lah kudu dibikeun teh, dibagikeun teh harita keneh ulah ngadaguan dina taun haul, ulah ngadaguan dina tepung haulna ulah, tapi harita keneh dina pada waktu manggihna. Tah sakitu anu udah dikaluarkeun dina zakat emas perak. Syaratna teh kudu beragama Islam, milik anu sampurna, merdeka, nisab jeung haul. Berarti 5, hiji agama Islam, 2 merdeka, 3 milik anu sampurna, 4 nisab, 5 haul, kecuali lamun emas pependeman atanapi papanggihan harta karun. Tah eta beda kudu pada harita keneh dikaluarkeun zakatna. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.